darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Datang ngadenya ngaji geus teu ngaji di Kiai Ahmad Khatib teh teu ngaji ngaladen bae jageus bisa ngaji mah ieu mah deuk ngaji teh ngaji diri geus lain ngaji utawi iku lain ngaji haleing lain geus bisa ngarang ngaladen ku ari mah di imah Kiai Ahmad Khatib di mana-mana lampu minyakan ngaminyakan lampu di mana-mana tah sore semprongna dibersihan di mana-mana cai guru teh dipangkokeun cai kulahna kitu keneh bajuna eta be Syekh Nawawi teh tangah hidmat ngaranna tuh ulah di dalam garangan sia cek Ki Marzuk teh kos kitu bararisa jelema asal geus diaji bae gitu garang kita mah bisa lain eta ngahidmat kuari mah tuh Syekh Nawawi henteu ngaji datang ka eueuh rasa bisa ngaji datang ka eueuh beja bodoh orang aing dibandingkeun jeung guru aing mah tuh bodoh geus ngarasa bodoh tah mulai setik pan hiji mangsa kaburitan lantaran Syekh Nawawi teh toap kaburitan macet datang ka pondok buri teuing peuting teuing teu kaburu ngaminyakan teu kaburu ngabersihan lampu ditepak bae ku Syekh Nawawi lampu cang sia cang breng dibawaan ke majelis nelekulah kosong kene ditepak ku Syekh Nawawi kulah pinu geus Syekh Ahmad Khatib dek ngalawudu di amban lain cai mau buatan Nawawi geus kayawan teu ngalawudu di dinya Ki Ahmad Khatib mah biasa bae ngalawudu di dinya saja salat maghrib beres salat ngaji pas bantes keur ngaji maghrib Sanawi di lawang je bae geus bisa ieu ngajina tuh ngabandungan biasa aya murid hebat jasa atraksi di harapan guru cek Sanawi wah ka aing asana ieu ka aing ka jeung kuku wage geus beda rarasaan geus tungkul bae coba ka dieu kabehan delekeun deula ya mama dibuka baju jubahna teh dicokot dikelekna set buah naon ye rambutan wah ieu menang ti Pandeglang cenah ieu rambutan ye tenden cokot deui belah katuhu set naon ieu weh salak Bogor dek berangkat menuju wusul ilallah dek jadi wali kuarima babari jasa ngawalikeun jelema teh asal bisa hiber wali padahal manuk ge bisa hiber jalain wali asal teu dahar bae ngadahar roti wali ja Belanda ge ngadahar roti kafir asal teu dahar-dahar bae ngadahar kentang wali jadi Korea mah di Jepang ngadaharna kentang di Irak di Iran wali malain kos kitu atuh kudu puguh heula perjalananana teu babari jadi wali nu endek dijadikeun gunung ku Gusti Allah situasi jeung kondisi kumaha bae wali mah tenang bae nu kasipatan kula khaufun alaihim walahum yahzanun saat mana bae hirupna tetap tenang bae wali mah nyana mah bertahan mempertahankeun Al-Qur'anul Karim ialah waliullah atuh melalui pengujian mulaya jelema jadi dokter Andes jadi sarjana tanpa nyieun skripsi heula mulaya jelema boga ijazah SD lamun teu ujian heula moal aya jelema boga SK lamun teu diuji heula kitu keneh jadi wali kudu aya pengujian heula melalui pengujian nafsu ngomong mah babari nu jelas mah jadi wali mah kudu sepi tina opat hiji nafsu hiji makhluk dua dunia
tilu nafsu opat setan sakitu bae tamah. Adapun carana tergantung kumaha guruna. Berbagai-bagai toriko nyeun metode Qadiriyah jeung Naqsabandiyah lain deui, Qadiriyah wan Naqsabandiyah jeung nu sejen lain deui, Rifaiyah lain deui, Syadziliyah lain deui, Tijaniyah lain deui, Utsmaniyah lain deui, Satoriyah lain deui. Berbagai torikoh ujung-ujung nama endek ngalengitkeun opat. Inti nama endek ngalengitkeun ulah cinta dunia, ulah cinta makhluk, ulah nafsu, ulah setan sakitu. Mendak guruna kudu nu geus lempeng guru thariqah mah. Ulah ngaguru thariqah guruna masih keneh bobolokot kudunya tuh komo muridna. Ulah guru thariqah ka guru bobolokot ku makhluk atuh kumaha muridna. Kitu keneh ku nafsu, kitu kuno ku setan. Jadi kudu geus bener-bener bersih. Cek omong sompral nama mun aya muridna di masyrik, guruna di maghrib, murid salah, guru nyahoeun kana kasalahan murid. Oh, lain badrak-badrak. Ieu mah guru torekat teh. Ade sia. Sia geus guru torekat dan ka aing. Kuari naon kageun sia? Dagang. Dagang naon? Dagang mobil showroom. Untung. Alhamdulillah. Sing inget atuh. Para yang guru sia. Ih, mah budak teh inget ka guru aya boga kauntungan teh. Sing inget sia bisa kitu teh ti aing. Sia masuk haju kacang poho kacang kang. Teu beres budak teh. Tah, eta mah guru Bangkawarah tah mah ka situ. Guru bloon tah mah ka situ. Guru tarekat balain gitu. Sia kunaon ku ari pagawean dagang. Dagang naon? Ngawarung. Lah dagang mah kitu-kitu keneh keur untungna paling meuli kendaraan meuli sawah. Geus mendingan cek mama maning eureun eta kadiekeun duitna. Leuwih parah tah mah situ mah. Leuwih parah tah mah. Oh, no bener. Lumantak aya anti nah norekat mah lamun can jadi urang jadi kiai nyieun yayasan geus jauh teh batal tama kos kitu mah lantaran eta panyakit usul ilallah. Jadi pejabat batal ngagugulukeun batal mun can usul, lamun geus usul bebas. Boro-boro nyen yayasan nyen lembaga jadi raja nage geus usul mah bahkan wajib. Jadi penyanyi oh masalah geus usul ilallah mah teu masalah jasa. Pokokna mah mun geus usul ilallah dina harti engke dibere posisi-posisi ku Gusti Allah, tergantung dirina engke aya nu ngatur engke teh. Lantaran ieu nagara teh kudu diatur ku ahlina. Geus nu ngatur ngangon, nu ngangon teh kudu nyaho kana nu diangon. Mun urang ruang lingkup jeung santri atuh kudu kitu ngangon. Ruang lingkup jeung masyarakat kitu atuh. Ruang lingkup pemerintah kos gitu. Di orang menyulusup ke dunia kawalian kadang-kadang orang ge kaget. Oh jadi gitu sarua. Jadi di jero negara teh aya hiji parlemen, aya parlemen, aya raja, aya patih, aya gubernur, aya bupati, nah aya RT. Aya RT mah biasa, eta teh parlemen gaib ngaran. Jadi urang teh dibalik zohir aya batin.
dibalik pemerintahan zahir aya pemerintahan batin. Boh mun eueuh nu kararitu negara dunia di kumaha. Wah cek Amerika bohong tuh mah ji tunggus bohong tinggal bohong sia mah sia bae. Aing lain. Jadi kos kitu tah. Nah, ieu mah urang mun nyaritakeun kos kitu asa dibawa ke alam mana, dimensi mana. Teu kaharti. Sebab urang mah mun nyaritakeun mankobah teh nyarita asakna bae. Baik mankobah Tuan Syekh maupun mankobah Abu Hasan Asyadzili atau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi nyaritakeun teh mankobah jadina bae. Tapi mun nyaritakeun urang kitu Imam Syaroni, cek Imam Syaroni kula diangkat jadi raja kuat dengan sajam doang. Diangkat jadi kutub teh teu kuat kula teh, turun kula biasa jadi wakil deui. Eta keur nyaritakeun dunia pemerintahan kewalian. Kos kitu teh Imam Syaroni teh. Nah, jeung imam-imam nu lain deui. Entek sing hade urang lamun keur di hiji tempat kade aya di dinya inohong tanya mun urang ayeuna keur riwengan jeung tukang main cimplong boa eta bandarna wali sing hade cenah kieu atuh deuleu bae tarangna wali apa lain teh lirikan naon. Hayang rada seetik we urang kebelah jero seetik Sehisan Jampes anu ngarang Syarah Minhajul Abidin disebut Sirajut Thalibin. Kumaha eta? Panjana gawena ngagitar bae di kota Kediri cenah ngagitar terus peting main gaple main remi. Wah indungna geus papala katakan nyarekanan banyak seuri bae kolotna geus nyaci maki nyarekanan maksudnya sia ulah kitu bae nya seuri bae haju maena menangan bae deui deres maena menangan. Apakah kumata geus menang teh duitna aya duit nu dibawa ka imah teu aya. Harita main harita menang harita dibabagikeun harita keneh celehnya ada sebar duit ada sakitu tah dibere ku aing ditambahan celeh sebar duit telehna sakitu tah dibere ku aing ditambahan 2 kali lipat. Syekh Ihsan Jempes teh kos kitu nyanyi engkenya namun teksnya ada saya Habib Rojak nyanyi tah eta kelengong eta nya tah hayang kawin deui teh mah lain amin moal laku ya Allah mal kaharti batur mencemooh wajib dicemooh urang tetep bae kajenting urang teu paham salah bae sebab urang mah di syariat menurut syariat salah bae sanajan nyana wali engke kumaha cenah mun nyana nyarekan wali mah moal nyarekan sebabnya nama ti tanggal lempeng jelema ketika kurang dicarekan hate ada seuri can pahameun kajeun geus moal tah lamun dicarekan sia nyarekanan aing lain wali oh atuh anti wali mah kudu ngadoakeun goreng justru nu goreng ge didoakeun supaya bagus. Lamun aya jelema masalah secara syariat kurang dicarekan nyana molototan ka urang lain wali mah moal seuri nya oh ya geus salah geus atuh dina hatena teu kapahaman berarti aing geus sakitu jadi ulah ye tolol sia-sia aing mah jadi wali tuh nyaho sia saya disumpahan we mah nya wali nyumpahan atuh wali nyumpahan mah atuh acak-acakan negara kiai ge teu meunang nyumpah aduh teu budak nyaho alif ge ti aing kuari ngaleuwihan aing nincak hulu teh budak disapa sia ku aing kiai bloon teman teh mun aya kiai nyapa-nyapa murid bloon lain doakeun endahan disapa atuh deuk kumaha beresna manusia lain disapa kadeceng sia asana kos kitu teh teu pati bagus masih keneh nang tangan ka guru tenang salat urang tengah penting ngadu Agusti aya murid abdi besi sasar ieu mah abdi mah cak Allah teh lain sasar sia mah yang dihormat siana nu bloon cak Allah teh ya
terutama urusan aing sasar jeung henteu nama siana ulah ku nafsu dicarekan ku Allah guru dan bloon diatur ulah sok kes gaya teh hese da kos kitu teh hese urang masuk ke babari nyapa awas ya ku aing murid disapa sia cak muridna disapa deui sia ku aing guru main sapa-sapaan pan tah nu mentek lamun urang di syariat bae moal eureun-eureun ngadu argumentasi urang bisa alpiah batur leuwih bisa cekcok nu bisa alpiah jeung nu bisa alpiah syariat mah kitu bae urang bisa jamul jawab lah jamul jawab aing ge betus leuwih ti kitu aing mah datang ka iraha ge kitu bae nah jeung di itu tafsir aing ge betus jadi tafsir mah moal aya anggeus teh syariat mah emang kos kitu bae. Tapi ketika orang geus sululu ka jero lain eta nu ditingali jaya ilmu mah akur bae tapi kok lain deui mabruk amat eta ilmu aya naonan di jerona urang moal neuleuh ilmuna moal neuleuh jelemana neuleuh hikmah nu terkandung di eta jelema nu teu katotor ku urang ulah sambarangan tah jelema nu kos kitu teh eta geus moal dipasimasinikeun boro-boro keur benerna keur salahna ge keur salahna sing ade geus teu bisa dipasinikeun da bagos kitu asal masinikeun aya nyana moal naon ngan nu masinikeun ringsek sebab nyanana keur jeung Allah bae geus moal dipasinikeun ilmu mah di momana ge atuh pokona mah asal aya luhur aya nu leuwih luhur deui asal nu luhur deui langit luhur aya nu leuwih luhur deui pokoknya di atas langit aya langit deui langit kahiji aya langit kadua langit katilu langit katujuh langit kaopat langit katujuh aya sidratul muntaha ji dipasinikeun asal enggeus jadi ahli Allah moal aya nu masinikeun lain ilmu eta mah nu di deuleuna aya rahasia nu terkandung di balik ilmu eta aya naon etalah urang teh tadi titah silulup kadinya abeh tentrem kumaha tah maksud tentrem teh kieu boga duit urang 10 juta tentrem teu boga duit atuh teh tentrem itu biasa tah kos kitu mah maksudna urang mah supaya neuleuh mobil urang akur bae ya emang urang teu gablek ieu kuku bahagia biasa bae ih atuh biasa misah urang jeung dunia teh misah urang-urang dunia jeung makhluk misah urang-urang makhluk tah supaya kitu geus urang teu kaciwit ka bawa daging teu aya ta'aluk makhluk teh tah kos kitu dititah teh abeh tentrem geus di imah bae teh betah di imah teh sebab teu aya tahu lah geus urang teh jeung pamajikan bae hiburan teh pamajikanna cenah jore pandian sia daripada aing teh bisa nyandung mandi diroskam ku urang semprot make baygon set beres ngedeng sia daripada nyandung teu bisa ngarasula urusan nu di imah kitu-kitu keneh iya mah ngahibur mah yang nyandung teu bisa bae tah kumaha ieu mimiti urang ngaji heula ngaji awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani tauhid dibarengkeun di pondok mengaji amil jurumiyah sorop narkib ngilal ngasal beres nyaho ye kana kalimah jeung asalna nyaho kalimah teh ieu soheh ieu mutal nyaho kana kalimah geus teu kasaliru mulai kuari dilumpatkeun kana nyambungkeun grammar berarti ieu mubtada ieu khobar moal aya mubtada mun aya khobar pasti di mana aya mubtada kudu aya khobar ieu fiil ieu fa'il moal aya fa'il mun fiil setiap fiil kudu aya fa'il ieu syarat ieu jawab
moal aya jawab mun eueuh syarat di mana ya syarat kudu aya jawab persyaratan nu jadi syarat kumaha persyaratan nu kudu jadi jawab kumaha persyaratan fiilna kumaha persyaratan fa'ilna nu bakal jadi fa'il kana fiil kumaha geus fiil nang ke dibagi aya fiil zahir aya fiil kitu dhamir kitu kene khobar ge aya khobar mufrad aya khobar jumlah persyaratan khobar jumlah kumaha diaturlah ku Ibnu Malik dina kitab Alfiyah mulai kuari orang nyai-nyayan maca teh geus teu katara salah ge padahal salah geus teu katara bae geus pokona mah dikenceng-kencengkeun we macana pokona mah geus teu kacar padahal salah mun aya nu negorpan macana kitu dhaif aya kaoda beres cak Haji Hamid mah kos kitu bae geus ulah hese-hese sia macan kapanggih aya kaola nu dhaif aing memakai nu dhaif barang datang ka imah aing salah sebenarnya atuh batur ge eleh kurang ge eleh gos sia man nu tamat da sekali-kali atuh macan nu dhaif eta jangan ngagos doang entak geus bokana mah jeung santri mah malaya eleh na bae komo nu teu ngomong mondok mah ngobrol jeung nu mondok gatung da dilipet bae heuh salahna padahal mah beneran itu tingkatkan kurang karena ilmu bilagah naon ieu rahasiana nyeun mubtada make isim marifat naon rahasiana nyeun mubtada make isim nakirah naon rahasiana nyeun khobar terus ditakbir make isim dhamir isim nakirah isim naon kitu ngaran ditakbir make isim dhamir kemudian isim isyarah isim mausul dan lain-lain sebagainya ilmu ma'ani. Jangan lempeng-lempengkeun anu pabelit make ilmu bayan jangan dihias make ilmu bade rapih luar biasa jangan nyimpulkan bahasa apa ieu teh kuliah apakah ieu juz'iyah apakah ieu hamliyah apa ieu syartiyah siapkeun palu ngantek rapih ke urang jangan bongkar permasalahan Al-Quran permasalahan hadis siapkan ke urang ilmu usul fikih jangan lupa tali jeung hukum cara ngodok hukumna kumaha ieu teh mun ditakbir make bahasana bahasa khobar kumaha jadi jigna jig gitu wajib jadi jig sunah ditakbir make insya kumaha ieu teh geus asak jang nyokot hukum tina kalam khobari geus diasakeun ku ahlina kieu jang nyokot hukum dina kalam insai kieu diadukeun engke antara Al-Qur'an jeung antara hadis nu mana ieu teh nu kudu dicokot mun pagedrug Qur'an jeung hadis kumaha mun pagedrug Qur'an jeung Qur'an kumaha zahirna ta'arud mun pagedrug hadis jeung hadis kumaha mun pagedrug hadis jeung kalam ulama zahirna ieu teh kumaha nu dicokotna teh kumaha geus diatur ku usul fikih jadi anu ta'arud kok eta kos kitu cenah Qur'ana kitu anu ta'arud anu pabelit urang mah tinggal hasil para mujtahid ngodok model kos kitu rapi ujianana kanyahoan hukum wajib hukum haram hukum sunnah nikmatah geus kos kitu dibawa ku kiai ilmu eta teh acung-acungan takabur acung-acungan alah ilmu sia mah tah satay kuku aing bisa naon sia aing mah 12 pam cek itu teh aing mah 14 nu bener aya 14 emang 14 emang ngaleuwihan injak di zaman Soeharto waduh anak kecil udah talar 30 juz udah besar mah bisa-bisa 15 juz sekian teh cak Gus Dur teh waduh iya bener-bener wah anak kecil udah 30 juz asana cenah ieu mah gede saeutik mah bisa 40 juz bodoh jadi ngaleuwihan Quran nah kos gitulah takabur nu aya ketika bisa alatna bisa usul fikih bisa tafsirna bisa hadisna mustalahat tafsir bisa mustalahat hadis bisa takabur nu aya yeuh aing geus menguasai ilmu dek nyaritakeun nahu kenca dek nyaritakeun pelebah bilagah katuhu dek nyaritakeun mantek di kumis
dek nyaritakeun bilagah geus aya di bitis, dek nyaritakeun usul fikih dikelek gas eueuh takabur nu aya. Jangan leungitkeun ka takaburan urang nyulusup kana ilmu tasawuf. Kuari kurang supaya dipicen ilmu non kata kaburan, di mana posisi takabur, di mana posisi ria, di mana posisi-posisi hasud, di mana posisi-posisi asup urang kadinya. Dibimbing urang ku guru sehingga de maneh teh kieu carananya udang ti peuting mandi wudu setel TV sok bae satungtung aya nu resep terus bae datang ka subuh ge eueuh masalah ke bebeja ka murid mah tahajud bae hajud udang ti peuting salat sok zikir sok baca Quran. Oh kuari benturan kolbu teh geus urang teh dirapihan lelembutan disebut latifahna sok eusias ku zikir dengan cara anu asli ti guru mulai kuari lain deui kadelina sieun lempang bari zikir diuk bari zikir datang ka coplok ilmu asa teu bogana naon batur pinter amat jaing mah teu bisa, batur hebat amat jaing mah teu bisa. Tuh datang ka kos kitu sakumaha Syekh Nawawi sanggeusna Syekh Nawawi teh bisa ngarang kitab bebeja kaki Marzuk wa ta abi geus ngarang kitab kumaha teh Caki Marzuk bisa jelema kos kara itu mah Nawawi asal diaji nahuna diaji bilagahna diaji mantekna ngarang kitab mah bari kos kitu mah cek Syekh Nawawi pada inang hese-hese di situ dianggap lain gitu. Aduh, iya hasil karyanya anak dibikin ke Kiai Marzuk teu diterima. Lain eta takabur sia bisa kos gitu mah. Wah tuku-duku mah pikir ku sia ngalamun mainnya di Sib Amir, tempatnya Sib Amir, hotel Sib Amir. Syekh Nawawi teh di dinya kuari mah tinggal ngaran Sib Amir ayat Thoriq Syibul Amir Sib Amir tadi Syekh Ahmad Khotib sambasna di dinya tah di Jabal Abi Gubes bebeja deui kadua kali abdi ieu ngarang pang ningaliakeun pang tasehkeun lain eta Nawawi ngarang kitab mah babari engke sia lamun geus ngarang kemudian sia teh boga rasa tuh karangan aing tah piceun rasa eta kudu ka mana tuh abdi tuh gaji ka ditu tuh gaji tuh guru tuh oh kadinya ngaji kadi piceun ilmu sia ngaji ka ditu sekali dua kali tilu kali karak datang kadinya ngaji geus teu ngaji di Kiai Ahmad Khotib teh teu ngaji ngaladen bae jageus bisa ngaji mah ieu mah deuk ngaji teh ngaji diri geus lain ngaji utawi iku lain ngaji haleing lain geus bisa ngarang ngaladen ku ari mah di imah Kiai Ahmad Khotib di mana-mana lampu minyakan ngaminyakan lampu di mana-mana tah sore semprongna dibersihan di mana-mana eueuh cai guru teh dipangkolkeun cai kulahna kitu keneh bajuna eta be Syekh Nawawi teh tangah hidmat ngaranna tuh ulah di dalam karangan sia Caki Marzuk teh kos kitu bararisa jelema asal geus diaji bae gitu ngarang kita mah bisa lain eta ngahidmat kuari mah tuh Syekh Nawawi henteu ngaji datang ka eueuh rasa bisa ngaji datang ka eueuh beja bodoh orang aing dibandingkeun jeung guru aing mah tuh bodoh geus ngarasa bodoh tah mulai setik pan hiji mangsa kaburitan lantaran Syekh Nawawi teh toap kaburitan macet datang ka pondok murid teuing peuting teuing teu kaburu ngaminyakan teu kaburu ngabersihan lampu ditepak bae ku Syekh Nawawi lampu cang sia cabreng dibawaan ka majelis neuleuh kulah kosong kene ditepak ku Syekh Nawawi kulah pinu geus Syekh Ahmad Khotib dek ngalawudu di Amban lain cai ilmu buatan Nawawi geus kayawan
geus ngajawan teu ngalawudu di dinya ge Ahmad Khatib mah biasa bae ngalawudu di dinya saja salat maghrib beres salat ngaji pas bantes keur ngaji maghrib sanawi di lawang je bae geus bisa ieu ngajina tuh ngabandungan biasa aya murid hebat jasa atraksi di harapan guru cek selawai wah ka aing asana ieu ka aing ka jeung kuku wage ieu geus beda rarasaan geus tungkul bae coba ka dieu kabehan delekeun deula ya mama dibuka baju jubahna teh dicokot di kelekna set buah naon ya rambutan wah ieu menang ti Pandeglang cenah ieu rambutan ieu tenden cokot deui belah katuhu set naon ieu weh salak Bogor tah mah salak cokot belah dia gimana ada berat cek Ahmad Khatib ya naon ya naon waduh kadu kadu bisa mama ge kos kitu ulah sok diputar dipetak teu kaburu mah teu kaburu bae biasa bae ulah sok aja ditupak ditepak cek didawa yaing kajahoan aduh tah ieu dari nafsu tadi geus asa bodoh kuari asa pinter dina permainan pan Pandeglang mah sosoreun kos kitu karang teu teurak dikadek bae geus waduh leungeun baju dikaluhur-luhurkeun bae beuh asa ngomong hae naon aing Pandeglang pan Ciomas bisa digo aing sombong boga kos kitu teh ulah cik Ahmad Khatib bisa mah bisa bapikeun ilmu kos kitu sok inget ka almarhum Bapak Kolot Kulaki Agrat nyana geus basantren di Benda Kerep nyana geus hebat jasa luar biasa masantren ka Mama Bakri ti dieu berangkat ka ditu datang lantaran naik kareta can salat zuhur can salat asar datang ka ditu langsung maghrib berjamaah milu ngaji di surah pan ku mama cek jadi teh aya murid milu ngaji aya tu ngaji diheulakeun ai kodon can loh jauh ka aing teh cek Bapak Kolot ti aing ka surah cek ya teh aduh gas isukna kodo ngaji deui maghrib nek ngaji mah ngaji bae ulah sok ngagugulung ilmu hikmat segala teuterak ditembak segala teuterak dikadek mangka ning nyana meunang ti kiai di dieu di Jati teh eta Kibar Mawi asaknya nama ilmu hikmat ti almarhum Kibar Mawi datang ka ditembak ngebul atuh Kibar Mawi lah cek teh ilmu kos kitu mah ilmu samperan piceun hayang jadi jelema mah yo cek Bapak Kolot ka aing deui bae piceun ilmu hikmat geus meuli wirid ngaji deui ka 3 penting ngaji si boga pikiran cek geuna ieu cicing mending dimitoha bade lembur sorangan atuh kudu boga pikiran kos kitu kumaha Bakri kajahoan bae kajahoan ngaji mah ngaji bae kumaha Allah metakeun ieu mah ngaji lain mikiran ngaji endahan mending dimitoha apa mending di sorangan dimitoha mal bener boga pikir geus kakarak dipiceun kabeh mentah hampura aya ngaji mabruk ilmuna mabruk tah guru batin teh kos kitu masyaallah nah ieu mentah hampura Syekh Nawawi ka mamang ha geus diampura ulah boga rasa hebat jelema kakara kuari boga ilmu asa geus teu boga ilmu bodoh boga pakamonesan dipiceun geus Nawawi teh geus boga dirina ge asa eueuh geus eueuh be perasaan bodoh luar biasa kakarak disanggakeun deui ieu wa ieu coba ieu karangan ieu piceun we eta mah nyieun deui Syekh Nawawi eta keneh ngan kulantaran nyieunna baheula aya boga rasa hebat pitah dipiceun wari nyieun deui sangeus nyieun deui diangsongkeun tah mun ieu bagus ngan deuleu tuh ditungtung atuh kurang alif hiji kanyahoan kurang alif hiji kanyahoan mun bebeja ka Habib Rojak ge sarua coba ieu wah udah enggak usah dilihat lagi emang kenapa susah eta para wali mah kos kitu agar barang di deuleun jahe ieu kurang alif hiji alifan padahal teh di deuleu teu naon kok bisa kanyahoan wallahu a'lam tulis ku Syekh Nawawi guys terus nya geus teu boga rasana naon ngarang teh lillahi ta'ala
Oh ieu mah lain kitu, awas ya karangan aing tah ciptaan aing lamun deuk di fotokopi bebeja heula kana bogana naon sababna atuh aing hayang menang bagian atuh tah eta kos kitu la yajuzu taubu ila bi izni naklihi eta kos kitu teh ceuk ahli tasawuf mah tanda teu ikhlas. Lamun ikhlas keparkeun setungtung bener ulah sieun-sieun teu kudu bebeja deui sok mama geus izin perbanyak bere pokoknya mah lamun memang jang halayak rame make laya juzu topu nu mantak abah mah lamun aya kos gituan ulah dibabaca kos gitu mah mangpaatna asal aya laya juzu topu illa biidzin nakil ulah dibaca mangpaatna teu ikhlas sama kos gitu mah tah eta tanda teu ikhlas hehehe. Nah geus bisa ngaji kuari geus rapi na kuari teh deuk dieusian ilmu jang usul ilallah mulai berangkat fa awwalus sair ilmun ndek ibadah ka Allah kumaha itu mawa ilmu ndek ka Bandung kumaha itu mawa bekal bisa paeh di jalan ndek ka Mekah teu mawa bekal kumaha jadi kudukeun zat warahila nah ieu ge deuk ka Allah sair ilallah kudu boga ilmu mun teu boga ilmu eta teh cara dongeng uzlah aju mawa anak sapi bikang sapoe dua poe kuat keneh saminggu lain deui pan perasaan saya di hareupeun bae itil ji atuh deuk kumaha deui 10 poe mah puyeng aduh geus teu katahan di luhur zikir di handap utek-utekan milu zikir deui nyana ye sakit ieu aing uzlah kumaha ieu ngadeukeutan Allah barang neuleuh sapi bikang na ditumpahkan pon kunyana manya uzlah numpakan anak sapi eta daun ada ilmuwan nu kos kitu pancenah endek ngaluhurkeun agama Allah pan atuh ngagigiring zaki itu bohong teman dega Allah na semi tama ai semi teh apa engke tibelet ujianan ulah teu kos kitu pan cenah deka Allah pan atuh ka Golkar pan cenah deka Allah pan atuh ka partai pan atuh cenah deka Allah pan atuh gaul jeung riba deka Allah kudu boga ilmu nu murni coba tinggalkeun ta ieu fa awwalus sair ilmun ilmu lelembutan jadi timimiti ilmu syariat kuari naik ka tarekat pan ieu deuk usul ilallah atau lamun ka partai mah usulna ila duit atau lamun lagi gulung nu kos kitu mah teh jadi tim sukses usulna teh ila Eropa sarinyana alhamdulillah cenah anugerah ti Gusti Allah kajian pager kan pun aduh alhamdulillah cenah kabeli mobil alhamdulillah kabeli motor atuh usulna kadinya lantaran memang sair nage kadinya ai sair ilallah supaya wusul ilallah kaluarkeun nu kos kararit ieu mah ngaji ilmu wali ieu mah kaluarkeun nu kos kitu imbung haram geus teu wusul ka Allah begitu sasalaman dibere ieu ulah leutik teh anu ada kandol saeutik atuh ieu lah fa awwalus sair ilmun beres aya bahan di urang maca kitab bisa maham bisa nyurahkeun bisa kemudian ku urang geus diatur ruhna summa amalun beramal ku ari salat ngaji Quran geus menuju lillah penting urang-urang Allahu akbar lillah silaturahmina lillah ngariungna lillah ka Allah bae mantak ngamaknaan la ilaha illallah nage la maqsuda bihaqqin fil wujud illallah nu dimaksud kalawan hak kecuali Allah geus kabeh ge salat maksud ka Allah puasa maksud ka Allah zakat maksud ka Allah haji maksud ka Allah silaturahmi maksud ka Allah ngaji maksud ka Allah pidato maksud ka Allah deuk berpartai ge masalah asal nu dimaksud kecuali Allah pek baik dek organisasian pek asal ulah yang dimaksud Allah kecuali Allah cara orang dek jadi tim sukses no problem masalah asal maksudnya ke Allah sakitu bae akur teh cak Haji Pudoli iya geus ka Allah bae asal disungut teh helanan ka Allah la maqsuda bihaqqin fil wujud ilallah encan naik deui engke la maqluba encan naik deui engke
terus naik deh sesuai jeung makom kuari berangkat kudu boga ilmu berarti aya nunung tun guru kuari beramal aya nu ngaping guru geus beres kakarak summa halun ti dieu bakal timbul naon hal zauk teh nyicipi urang mun nyayur geus akur ieu teh rukun sayurna mun teh mah urang nyayur asem tina ngongoraan kemudian laja asem dan lain sebagainya coba rasana kumaha icipan ku urang sayur oh ngeunah geuninganan ieu sayur kurang aseman kurang uyahan kurang lajaan lieh ibadah ge sarua bae cok kurang nyai-nyayan ih ngeunah geuning geus karasa kurang zauk boga rasa nikmat lantaran ieu hate teh dijazab ka Gusti Allah ditarik dikagaallohkeun situasi jeung kondisi kumaha bae ieu dijazab hate urang teh geus dikaluarkeun dunia dikaluarkeun makhluk nafsu jeung setan kajazab katarik ka Gusti Allah geus aya mer ngeunah geus geunah mah atuh waduh mantep biasa deh nangkep asal geus geunah nangkep nyaho-nyaho ngagoler bae geus tuh Habib Rozak maka budak deh bener. Waduh nah asal geus diicipan ngeunah suma surbu ngeregu nikmat geus jadi berarti kuari bah geus menghayati nikmat terasaan teh jadi ngeunaheun hese nyaritakeun ngeunah dina ibadah mah nyaritakeun Allah asa dihareup nyaritakeun gerakan-gerakan teh asa duk Allah Allahu Akbar sejuta rasa aya uyahan aya aseman aya lajaan aya lada-ladaan seetik aya seungit-seungit nangkang ngoraan Masya Allah aya jagongan aya segala rupa rasa didinya aya ketika urang Allahu Akbar sorati Allah gerak ti Allah babacaan lain babacaan urang babacaan ti Allah gerakan nangtung kieu teh ti Allah eta teh lain kudu dihayalkeun diomongkeun kitu geus aya di jerona nu mantak atuh takbirna ge teh Allah sakaula salat asyar 4 rakaat baru kenal bar atuh tama ngahayal kos itu mah ngaranna eta mah kos kitu mah kitu ngaco cek Allah teh sia kos jeung sahabat salat pan sia nyaho salat ge ti aing sia nangtungna ge nangga gerakeun aing atuh kunaon kikituanan di hareupeun aing pan aing aya sia basa kumaha ngahareupan RT cek Allah ieu sia nang aing geus asal Allahu Akbar di jerona geus aya rasaan eta kos nu tarutain eta aya lain salat bae jas sia endek nginum geus aya kos nu tarutaina buktina nyokot gelas berarti sia bener dek inum aya kos taruh taina di jero hate sia teh hayang cai es jamual nyebut moal kanu panas kertek hate hayang nu ti isah cai es kertek hate hayang nu panas atuh cai panas eta geus aya kos taruh taina atuh kunaon ku ari salat Allah sejakauna salat usolli far cak Japar hayo siap sebab si Japar nah ya di tukang pan tahu bagaimana Haji Pudoli tahu mah cara mah kos gitu usolipar ya enggak siap ya di tukang tahu sarua jeung ai subuh teh pas subuh teh nangtung we cek di tukang teh kun maksud di tukang mah kunut ngabejaan aing ada pajar kunti atau lompat aduh di tukang lompat deui saruana blon kabehan pan geus datang keluar ditanya kunaon lompat cak sia cenah kunti kunut salah kabejaan kun atuh kabejaan sih kun-kunan atuh manakani ngatur remeng-remeng pan ya kunti anak pan ieu asupna eta geus lah usolifar Japar itu kan enggak siap aduh tebareres biasa Masya Allah naya ilmun dua amal kadua katilu amal katilu hal opat zauk 5 surbu nah kagenep sakar di dieu mah luar biasa ya wallahu a'lam.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Ata bin Asid saking Kiatab ngariwayatkeun ingsun saking Kiatab kang putranan Ki Asid radhiyallahu an. Muga milar bin Allah anu saking Atab qala ngucap ya Atab. Cak ngucap ing lapad amarana Rasulullah marentahna ingsun sadaya sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayukhrasalaina bu iya taden tak sirapa al inabu inab apa al inabu korma kama yukhrasun nakhluk kaya oleh den tak sirapa nakhluk korma wa tukhadzulan den alap zakatuhu apa zakat nakhlu zabiban hal zabib hal anggur bas rawahul khamsah wis ngariwayatkeun hu ing hadis apa khamsah umrina wa fihi inqita'un lan iku tetep ing dalam hadis utawi inqita' al-mana lijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa imalal pokoro utawi pirang-pirang kang bakir syuraka wa arbabil amwal ku pirang-pirang kancane pirang-pirang kang andene pirang-pirang harta pisamari ing dalam dua bil qadillahi aujabahullahu lahum fiha kalawan kira-kira kang ngawajibkeun ing laju sapa Allah lahum kade arbabul amal piha ing dalem amal minaz zakati saking zakat ina harta jelema anu sugih teh horenganan aya nu ngarejeungan nyaeta para fuqara dina zakat lamun teu ngazakat berarti nyana ngadaharan duit fuqara duit masakin harta fuqara harta masakin didaharan kuno sugih kabupati ka pamarentahnya nasok nyebut korupsi orenganan ki haji nu leuwih tibatan korupsi ieu bahaya kalamun ya arbabul amwal maka lamun den cegah sapa pirang-pirang kang andene pirang harta minal intibai saking alap mangbaat bisimari kalawan birang-birang buah arbabil amwal ilan tablugo goyataha takamaring yaltatuma kaya simat goyataha ing goyaha simar isolahi ing patute ing katoging simaring dalam patute la abarra dhalika maka yakti ngamadarat kenapa dhalika mangkono manut bihim kalawan kitu bihim kalawan arbabul amwal walau in basatat aidihim lan lamun narima jumbalan narima babarapa aidihim apa pirang-pirang tangane arbabul amwal piha ing dalam amwal la akhalla zalika maka yakti ngacadakeun apa zalika mangkono imbisat bihakil fuqara'i minha kalawan hak pirang-pirang kang bakir minha saking amwal wala makanati lamanatu gara mutahagagatin lan samangsana oba lamanatu amanah iku ora den ngatakeun inda kulli wahidin min arbabil amwal ing dalam menggusaban kang suci kang tetep saking pirang-pirang kang andene pirang-pirang harta wa ummalihim lan pirang-pirang kang miga ing arbabil amwal wa ba'ati syariatu hadha dabi tamakan oleh apa syariat ing kila pelanggaran dia tawassala bihi darapan yang tanarima tetpung bihi kalawan madarabit sabar babul amwal pirang-pirang kang andene pirang harta ilal intifai biha maring ngalap manfaat biha kalawan dobit wa waqadulan ngarak saya itu dobit al-salil masakini kadua pirang-pirang kang miskin hukukahum ing pirang-pirang hak masakin at-tahlil labyu wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
wa kama qala nabi lan kaya oleh ngucap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap ngajab ing labayan ulama warasatul anbiya'i bil ilmi. Dari ulama iku pirang-pirang ahli waris pirang-pirang nabi kalawan ilmu. Wa yuhibbuhum lan demenhum ing ulama ahlus samai sapa ahli langit. Wa yastaghfiru lahum lan jaruk pangampura lahum kadya ulama sapa alhitanu pirang-pirang iwak banyu ilbihari ing dalam pirang-pirang lautan ila yaumil kiamat teka maring dina kiamat. Qala Allah Ta'ala lan ngadau sapa Allah Ta'ala ing ayat innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah lam bimaradi ing basina di ing Allah saking pirang-pirang hamba Allah sapa ulama. Qala alaihi salatu wassalam lan ngucap Kanjeng Nabi utatap ing atase Kanjeng Nabi utai rahmat lan salam ngucap ing labadi ba'atsullahul khalqa yaumal qiyamah bakal nangyakeun sapa Allah ing makhluk ing dalam dina kiamat. Mayumayyizul ulama kari-kari misakeun ya Allah ing ulama. Yaqulullah ta'ala maka ngadawu sapa Allah ta'ala ya masyarul ulama perkumpulan ulama inilah madha ilmi bikum illa li ilmi bikum satu na ingsun iku orang adokon ingsun ing ilmu ingsun dalam sira kabeh angin karena waruh ingsun kalawan sira kabeh wala madau fikum lan orang nela ingsun ing ilmi ing dalam sira kabeh li u'adzibakum dalipun yang tanyiksa ingsun ing sira kabeh intaliku ilal jannati lumaku sira kabeh maring surga faqad ghafartu lakum maka teman-teman hampura ingsun lakum kedua sira kabeh lakum kedua sira kabeh. Sakumaha Kangjeng pernah nyarios saur Kangjeng al ulama'u warasatul anbiya. Ulama eta ahli waris para nabi. Lamun anbiya dijamakeun berarti seluruh nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Ulul kadir Kangjeng Nabi Isa. Terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun hayang nyaho ahli waris Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah kiai Habib Malai kiai nyana geus alhamdulillah bae kiai lain naon lain aya alhamdulillah bae dulu asa jadi kiai ibu. Lamun paharto maut sawit di Kalimantan ribuan hektar tirkahna dirangkas betung loba ambalaya. Berbagai-bagai tanah jeung perusahaan lamun SBY maut tirkahna ambalaya boga kapalnya nama
Abi berozak maut. Urang rugi. Urang rugi. Tapi Kangjeng Nabi maut teninggalkeun tanah, teninggalkeun pabrik, teninggalkeun perusahaan. Kangjeng Nabi mah ngawariskeun ilmu nu kuari berkumandang di berbagai negara. Eta adalah ilmu Kangjeng Nabi, etalah ahli waris Kangjeng Nabi. Jol baik Ma'ruf Amin can puguh, jol baik Kiai Agil can puguh jadi ahli waris. Sebab kriteria na ulama warasatul anbiya ai di dieu mah teu dijelaskeun. Penjelasan hadis al ulama warasatul anbiya bil ilmi nu kadituna warasul ngawariskeun para ulama, para anbiya al ulama bil ilmi di dieu mah ujug-ujug bil ilmi baik, padahal warasul al ulama bil ilmi boga kriteriana loba. Hiji ilmuna ilmu Al-Quranul Karim mencakup karena keseluruhan ilmu. Nomor kedua nyanana make karena ilmu. Nomor katilu ulama warasatul anbiya tenu di jero qalbuna aya sirrun min asrarillah ma'rifat. Cek kipu doli aing teh asup tadi dinya. Mau Haji Pendi banget jauh teman. Jauh bisa jadi kerak nanti mah. Pelebas sirrun min asrarillah hese. Sebab ikhlas, la as'alukum alaihi ajro. Panjang dina urayan al ulama warasatul anbiya warasu al ulama bil ilmi. Kadituna ya kene malam yukhalitu sultan. Anu teu ka pendopo. Nu aya mah di dieu Ampura. Atuh nu aya di dieu saha? Abi mah lain jelema. Nubantak ditenen di dieu al ulama warasatul anbiya bil ilmi. Haji wa yuhibbuhum ahlus sama dipakai karesep ku ahli langit yakni para malaikat. Bahkan wa yastaghfiru lahumul hitanu fil bihar dipangmentakeun hampura ku seluruh lauk nu aya di laut dicai. Lain saminggu sabulan satahun mangmentakeun hampurna ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Lain ulama ecek-ecek sebab meureun malaikat ge moal pati-pati resepeun jeung mangmentakeun hampura lamun teu ngambe kan kaambe ku malaikat teh ieu jelema teh aya ilmuan coba seungit apa henteu ceulina nu katuhu basa gitu kenca mah bau bentek cule. Amban malaikat teh terhadap ulama teh leuwih seukeut. Aya anu sengit nyahilir naek ka langit. Di langit teh wayas
qalu ba'duhum li ba'din sawarehna malaikat nanya ka sawarehna di man haza saha ieu teh tepikeun ka ngahiliwir di langit ngambe kana kasengitan ieu jelema masyaallah. Malaikat nanya lantaran teu kenal teu nyaho pagaweanana man haza saha ieu nu sengit. Dijawab ku sawareh malaikat anu apaleun haza pen pajarek pen di kunyana mah padahal mah ieu mah lain pendi ngaranna ieu mah nya geus ngadengikeun bae ka aing teh lain di ku hayang jasa beureung kaambek ku malaikat kan tu malaikat moal bisa kacolongan malah meneleungana mah bau goni cek yang bau kredit ongko mana pak gugulingan abu nawas ditanya deui ku sawarehna malaikat man fa'alat ma fa'alat naon pagaweanna ieu jelema dijawab ku malaikat nu nyaho hakadza wa hakadza wa hakadza pagaweanna teh meunang hudang nya nama asal hudang bae haju gegeran bae ngalawudu teu pernah putus wudu coba pendi nu ieu malah mameng seretan tadi bejana mah boro-boro boga wudu sanggeusna boga wudu terus teh eureun-eureun nya nama maca Quran maca sholawat di samping maca Quran maca sholawat nya nama teh eureun-eureun dakwah ngajakan ka Allah tanpa pamri di mana bae jeung iraha bae saha bae diajakan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun nu mantag hakada wa hakada wa hakada ipeting nageh lain lalagaannya masuk tingali salat dage berjamaah urang mah aya berjamaah jeung bupati buka bersama ayang deket kita dihitungan sabara urang cenah nu ilu berjamaah jeung buka bersama iyo coba hitungan anu 300 nu 600 nu sabaraha karah deui tuh 1 juta nyaho benerna berarti osok ngomong doang nya nama bagian 100.000 uyuhan kabere tage ditongton ku malaikat diajak kununya hoyu gura urang tingali malaikat nu can nyaho teh diajak kuno geus nyaho ditingali tuh geura urang tongton peutingna tuh deleutuh timimiti maghrib berjamaah ngajinya jeung santri kemudian nyana ngariung nage embung berkatnya nama aya mah dibawa bae ya salah aya mah tungku atuh nanti rok barawitan iya mun barawitan malaikat ge bawa tinggal terus datang ka peutingnya nasare terus palebasara jeung pamajikanna mah teu beunang di dieu ulah di dieu teh wage gituan ulah deuleu ulah antep paling ya 20 menit cenah bisa 1 jam esuk dak usah ada insani wala ka WC teu meunang di deuleu malaikat tara milu ka WC nungguan ditu di luar waya sosonoan jeung pamajikan sebab ari malaikat mah kapan eueuh syahwat
nu mantaknya nama tenele di luar ketika orang toal-toal kagak ada pemajikan malaikat baindit si toal-toal cai gede-gede teh lah sagedeg embung aing teh hayang geus gigit badan tah tidinya langsung hudang tengah peting jam 1 jam 2 mandi tuh deuleu cek malaikat jah tuluy datang ke subuh terus bener baik ieu jelema pagawean hakaza sengit di alam malakut di langit teh sengit lain lalagaan lantaran kaam ibadah teh ku para malaikat mah lantaran di jero atena aya ma'rifatullah Masya Allah ialah anu al ulama'u warasatul anbiya ialah nu nek dicaritakeun sirrul asrar ulama nu di jero hatana aya sirrun min asrarillah ilmu ma'rifat ti Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb memantak malaikat teresepen jeung para malauk-lauk mangmentakeun hampura lantaran lain sakadar ilmu sailmu-ilmuna ilmu fikih mah ambalaya ilmu tauhid mah ambalaya tapi ilmu rasa nu hese ketika jelema geus dibere rasa ku Gusti Allah bakal beda karasa deket na Allah karasa neuleuna Allah karasa denge na Allah nu mantak umang omong nama endeu kumaha bae lamun urang nyaritakeun sasiti jenar manunggaling kaula Gusti artina makhluk jeung Gusti teh manunggal padahal Gusti mah kapan maha qadim pan ai urang mah makhluk maha hadis atuh pajiin antara qadim jeung hadis mah tapi ku perasaan timbul bahasa manunggaling kaula Gusti eta mah urayan bahasa lamun Siti Jenar kos kitu baheula Ki Halaj kos kitu sarua bae Husein ngaranna mah dibunuh sarua bae sarua jeung Siti Jenar urang lamun nyaritakeun para wali songo sebenarnya mah sarua ngabogaan perasaan manunggal ngan teu dikenalkeun ndek kumaha teu manunggal atuh ja Allah teh asa aya di jero dada Allah teh asa aya di jero hate nu mantak dibimbing ku Allah ndek dibimbing lamun rasa dibimbing Allah na eueuh teu kumaha lamun Allah asa aya bae di jero hate berarti hate kapan makan masa Allah aya jero hate ai Allah aya di jero hate mah tu berarti Allah teh ngancik di jero hate atuh lamun ngancik berarti aya tempat manunggal hese ngomongkeunana tah maja perasaan urang teh anu mantak Allahu akbar teh maka usolli fardhu zuhri usolli fardhu asri Allah sejak kaula salat duhur 4 rakaat lantaran jauh jeung Allah bebe jadi jero hate ka Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho ai sia ku belon teuing pugus sia bisa nangtung ngenang aing pugus sia bisa ngomong ngenang aing pugus sia bisa kicep ngenang aing kunaon sia di jero hate bebe jatuh aing geus leuwih nyaho sia nangtung di makene ge ngalawu jeung sakieu mandek zahar atuh kunaon sia bebeja kulantaran asa jauh jeung Allah kitu deui bae usolli fardhu zuhri teka tapi kan tuh bisa orang langsung ngageser atau tuh bisa gitu aja dipagada gitu ku guru ya cenah salat guru mukorana nya urang mah mukorana na mukorana uruf ya bae guru mukorana hakiki hese mama hese ya yang penting aya bae Allahu Akbar teh artina mah Allah nu maha agung tapi di jero hate barengkeun Allah sejak kaula salat zuhur 4 rakaat makmuman bar di jero Allahu Akbar di mana bae eusian gue eta atuh terus bae ku ari ge kitu bae
cak Allah ku bodoh-bodoh teuing sia aing anu nita salat aing anu ngagerakeun geus sia bebejak aing geus nyaho jasa eta percis cek Imam Ghazali mah jelema neuk dahar hajunyana nyokot piring waktu nyokot piring teh kunyana diomongkeun saja abdi nyokot piring neuk dahar dek nginum haju nyokot gelas saja abdi dek nginum nyokot gelas dek nginum kunaon ari dek nginum nyokot gelas tilok make seja kunaon ari dek dahar nyokot piring tilok make seja kunaon urang dek kepabajikan tilok make seja langsung ceklak bae Allahumma jannibni syaiton apal jasa doa eta lancar kunaon dek dahar nyokot piring teu make seja dek minum nyokot gelas teu make seja di meja aya lauk dicokot ku urang teu make seja ai salat Allahu akbar di jero make seja bodoh ieu gaji neuk naik ya neuk naik sebab ieu mah al ulama warasatul anbiya bil ilmu marifat lamun urang kuari mah asa bareng jeung Allah hartina asa bareng teh perasaan urang teh jeung Allah isin bakalna ka Gusti Allah sebab urang teh didengekeun ku Gusti Allah sebab urang dikanyahokeun ku Gusti Allah sebab urang teh ditinggalikeun ku Gusti Allah ana ditinggalikeun didengekeun dikanyahokeun bari ningalina Allah mah ieu qadim urang can aya geus kadeuleu ku Gusti Allah da ciptaanana urang can aya geus kadenge ku Gusti Allah da ciptaanana urang can aya geus kanyahoan ku Gusti Allah da ciptaanana bahkan waktu urang di jero beuteung geus ditulis 4 perkara umurna pagaweanana sugihna jeung susahna bahagia jeung cilakana geus aya atuh Allah geus leuwih nyaho teu kudu make seja-seja atuh siai kos kitu jadi geus kanyakeun ku Allah kuari lamun aya jelema jam 12 sabada azan Allahu akbar berangkat ke masjid teu kudu Gusti Allah tanyakeun coba babaturan urang itu si Jaed mawa samping dek ka masjid dek naon salat zuhur asar 3:30 itu si asar Jaed dek ka mana asar maghrib itu Jaed dek ka mana maghrib batur ge nyahoan kunaon lari urang begitu salat bangun teu nyaho bahwa urang deuk salat zuhur ieu cek Imam Ghazali bodona ka hulu-hulu cak urang ka hulu-hulu ge cak urang rawak kidang mah bodona ka ulu-ulu dikurangan ku jarahan bodona ka ulu-ulu cabe arejo di akanan bae atuh panas ka beung-beung ulu sia beureuh ya nama dahar ge madang dia geus madang jeung sadia ka dieu ewes teh dibawa urang gila kadang-kadang urang gila ewes kunaon teh dibawa ka dieu urang gila we kitu ja mun kulah jembung nyoba ka ditu ge garetek ngadengeuna ilu dibuat di awal lurah teh jero acan Allah karim lain bohongnya bener teman nah urang sebagai pelaku kunaon ya ilmu urang datang ka dinya makom urang datang ka dinya can jauh urang jeung Allah ilmu urang teh jauh keneh jeung Allah sehingga urang ketika deuk salat ada rese sehingga urang deuk salat zuhur batur nyahoan eta deuk salat zuhur kunaon urang teh jadi bodoh kumaha tuh cek Imam Ghazali atuh geus bae cara urang deuk nyokot piring deuk dahar nyokot piring eta teh kan jadi eta jaya niatan jero mun teu niatan mun moal jadi eta muktaronan eta muktaronan teh praktek eta nyokot gelas berarti deuk nginum ai niatna di mana niat mah ulah salah jeung ulah lalagaan ulah kieu
aing mandek nyokot piring na mandek nyokot piring tapi padahal mah lain dek dahar ieu mah abah pajar ku batur dek dahar doang lalagaan atuh lain dek dahar tah mah aing mah nyokot gelas bae padahal man terek nginum ngan abe ku batur pajar dek nginum padahal mah moal nginum atuh nyokot gelas lalagaan atuh takbir ge kitu bae asal ulah niat lalagaan we aing mah dek lalagaan ni mah takbir bae nu mantak aing takbir bae kanyahoan di sisi katuh aing aya pimitohaeun itu berarti lain takbir teh takbiran cirina cek Imam Ghazali geus salatna berani henteu nyana ieu ngalaksanakeun pembatalan salat ketika nyana bener salatna moal beranian ngalaksanakan pembatalan ketika nyana teu bener wanian ai lalagaan mangke ge nyana ge lalagaan deui di jero salatna ge atuh duku mah atuh geus Allahu Akbar Allah nu agung eta niatna di jero percis urang deuk dahar nyokot piring eta teh muktarodan mibali waduh cenah teh kaharti moal kaharti ieu mah keur nyaritakeun moal kaharti naon sababna sebab urang mah ngan sakadar ngagugulung takrib riyad fatul muin dina kita beriad takrib fatul muin fatul wahab ikna mangan sakadar sakitu atuh lamun urang terus-terusan ngajina eta bae atuh kitu bae kajen kumaha ge geser hese nu mantak butuh penungtun disebutna guru mursyid dituntun digeser-geser ku guru teh sia teh pandek ngadatangkeun ilmu yakin mun kamari kakarak datang ka ilmu yakin supaya naik kana ainul yakin supaya naik kana hakul yakin ketika orang naik kana ainul yakin orang dibere nyai-nyaian ilmu marifat ketika orang datang ka hakul yakin orang dibere ilmu mukasyafah geserkeun saya tik-tak yakinkeun Allah aya lamun Allah aya sing isin berangkat Allah nyahoeun tanda nyahoeuna al-muharrik Allah nu ngagerakeun urang berarti Allah aya kacaritakeun Allah ayana ulah wa kajauh teh engke ge karasa ku sorangan eta mah nu kos kitu mah teu bisa diuraykeun sakalina diuraykeun cara Syekh Siti Jenar manunggal kaula lamun urang nguraykeun para wali lamun nguraykeun kabeh bakal kos kitu hampir kos kitu sebab naon perasaan aya nu kumaha atuh jahar rese perasaan aya nu mantak la khaufun alaihim wa lahum yahzanun teh atuh aya di dirina sebab naon atuh aya Allahan aya Allahan teh duku atuh Allah ngancik tah lamun urang nyaritakeun ngancik atuh berarti Allah teh itu nempati urang ieu kan manunggal deui bae balik deui mantak lalaunan ngajina sebab eta mah urayan perasaan udah menceritakan urayan perasaan tuh hese kecuali jelema anu datang kadinya mandak layari pul wali ilal wali di mana bae bakal kanyawan ku wali deui saon sebab akur perasaanana mandak wali mambungeun berjamaah jeung nu sambarangan lantaran di dirina aya mutiaraan nu mantak abi berojak mah delok berjamaah sebab di jero hatena aya mutiara terpendam nu ku ari mah leungit mutiarana ternyata horeng lain berjamaah bae salat kentu aduh boro-boro berjamaah salat kentu lain henteu terus bae dibimbing lalaunan carana sakumaha cek dina hikam lamun urang butuh kolong ulah sejak nyieun kolong wari mah urang nyieun bale bae nu rapi mimiti nyieun tihang opat kemudian nyieun jalur-jalurna asup-asupkeun ka dinya terus luhurna teuneunan bale geus anggeus kolong bakal aya ulah niat nyieun kolong nyieun bale bae engke ge kolong aya urang teh ulah hayang marifat ku ari mah urang laksanakeun bae cara-cara marifat bakal aya dok geura mentak lamun urang ngahayal hayang marifat hayang jadi wali moal jadi wali sebab eta nafsu ku ari atuh
gua ribat cara jadi wali bae kumaha cara maripat bae kumaha carana kumaha hiji zikir dua tafakur tilu merokobah opat khidmah urang bangun gua ari zikirna modal kumaha kudu digurukeun heula sabaraha macana sapoena mun peuting sabaraha ulah nyaritakeun jadi wali jeung maripat zikirna bae gurukeun heula nu rapi baca mah teu salat sabaraha di luar salat sabaraha peuting ketika urang deuk zikir kumaha carana nomor kadua tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq sok tafakuran ku maneh khalqi geus aya nu ngitung 4 rupa duit tafakuran teh nu ngitung 6 rupa tafakur teh tergantung kumaha nu nguraikeunana geus aya jelas-jelasan tafakur teh ieu tafakur dina taat tafakur dina maksiat dan lain-lain sebagainya sok ulah wae nyaritakeun ulah hayang maripat tafakurna bae heula nu rapi naek ka ditu muraqabah hatina muraqabah teh ngintip di mana-mana aya sim bakal naon mandi kurang ngintip eta muraqabah hasilna bakal kadeuleu kumaha gede muraqabah teh ahadiyatun wa ma'iyatun muraqabah ahadiyah sifat ahad Allah urang muraqabahan sifat ma'iyah Allah urang muraqabahan terus datang ke 20 terus khidmat ngaladen ka guru dina ilmu thariqah mah teu meunang teu nurut ka guru boro-boro keur bener keur salah nage kudu nurut bae ketika teu nurut ka guru bakal moal menang faed ulah aya di jero hate guru kadua hiji be guru teh hiji titik kok bisa kos gitu bae encan maripat bah hiji be nudek nungtun orang lantaran lamun aya dua engke nyana ping plan berarti moal boga ilmu yakin hiji tuturkeun bae terus kajian kumaha ge kamanda kumaha bae perintah naon bae khidmat terus ngahidmat ngaladen ulah waka nyaritakeun maripat ulah hayang maripat ulah hayang kitu jadi wali asal eta dibangun maripat aya mulai mata kudu make guru nah geus jadilah ulama moal bisa ngalaksanakeun eta lamun teu bersyariat nu mantak syariat tah heula rapihan 15 tahun masantren ngagugulung syariat bae datang ka kita beriad leugit deui beak digegelan goyan patul muin geus teu kabaca loba takriran sisina gedean keneh tulisan urang jeung tulisan kitab patul muin eta baca syariat nah ketika orang nyulusup ke jero dibangun kurang sesuai jeung aturan anak sarua dari jeung nyeun bale ulah waka nyaritakeun kolong urang nyeun bale bae balena leutik kolong leutik balena sedang kolong sedang balena gede atuh kolongna ge gede maripat ge kitu sok geura urang bangun guari masak mulai zikirna urang gurukeun heula cara narik napas da kumaha peureum naon maksudna gideuk naon maksudna eta gideuk silana kudu kumaha babacaanna kudu kumaha salat sabaraha peuting sabaraha memeh salat memeh zikirna kudu kumaha heula gitu dieta ngarakeun ngabangun terus ka ditu tafakur terus muraqabah terus khidmat engke ge aya sorangan nyayan gejarat ujah kaget bakalna urang dibere ku Gusti Allah kok aya perasaan model kos kieu sih anu batur tunduh urang mah henteu aneh engke bakal nanti aya hiji perasaan anu hese nyaritakeunana roh asa deuk kaluar bae coplok jadi ya oh iya mulai nyumput geus kanyawan ku batur jadi wali mati lok ngaroko bae kos gitulah iyalah al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum al-usama
lamun geus aya maripatan di jero hatena dipake karesep ku seluruh para malaikat lantaran sengit jeung dipangmentakeun ampura ku seluruh lauk lantaran tilok nganiaya ila yaumil qiyamah wa qala Allah wallahu a'lam